mitra sadaya nuju ngadangkeun dongeng nujuduna cenah gara-gara harta. Anu mana Mang Jaya Mang parantos namatkeun bagian ke-75, ayeuna bade ngaca bagian ke-76. Atuh para mitra tangtosna oge ulah kirang-kirang ngapunten dina kakirangan sareng kalepatanana dina ngoni ngadugikeun ieu dongeng. Atuh para mitra aya paribasa, ieu para mitra sadaya nyaeta aya asatung ke bumi alam cenah para mitra. Kacida bingungna para mitra, ini asatung ke bumi alam, bingung cenah para mitra. Poek ke dina moning mikiranana gitu. Ini asatung ke bumi alam, bingung cenah para mitra, hese pecahkeunana. Dongeng nujuluna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-76 urang lajengkeun mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng karangan Uwa Tatang ayeuna nincak bagian ka-76. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna gara-gara harta. Harita teh Mang Sadut reka Bandung margi diwartosan ku dulurna aya penting cenah. Gancangna ieu carita isukna kira-kira jam 6 isuk-isuk Cep Hardi jeung Sadut geus arinit. Samalah Sadut make barang beuli heula bawaeun kanu jadi keur kapi adi. Ceuk pikirna tambah luga glegog teuing. Sanajan nu rek didatangan teu ngarepkeun kikirimanana oge. Nu teu kacaturkeun di jalana wan Cilohor Sadut jeung Cep Hardi geus tepi kanu dituju nyaeta ka imah kapi adina Sadut katelah Salim. Kabeneran poe harita Salim teu namangan beca sabab pamajikanana keur babantu di barayana hajat. Assalamualaikum. Sadut uluk salam bari unggah dituturkeun ku Cep Hardi. Waalaikumsalam. Ai geuning akang nuhun teuing ka dieu Kang. Tabu sabaraha ti ditu Kang? Ditu jam 6. Ayo kemana ri si Nyai? Mawi ti kamari ge nuju wabantos di Raina, wireh Raina bade kagungan maksad nyepitan. Dupi ieu saha Kang? Ieu teh dulungan akang. Kabeneran anjeunna bade ngalayad sepuna atuh akang teh ngarasa bunga we batur ngobrol di jalan. Nya nuhun atuh tiasa ditepangkeun mah mung kieu geuning di dieu malah. Matak pika isineun atuh. Kedah kumaha Mang, puguh asara raos hawana tiis, waler Cep Hardi. Gek dariuk dina kursi atuh Sadut pokna bari ngeserkeun babawaan. Diwadahan kana dustur dibeungkeut ku tali rapia. Jam Salimi ampikeun heula ka ditu, keunah nu model mah da di dieu. Akang mah barang kirim sanagala atuh. Daud mah hoyong kasumpingan ku akang teh sanes ngarepkeun cacanakanana, ku disumpingan age tos ngaraos binga. Pugu ari teu ngarep-ngarep kikiriman teh mah. Ngan tambah ngalegog deing we ceuk urang Bandung teh mah. Tambah keupat ngaganeang atuh macan teu nangan teh Ajang Salim. Atur nuhun atuh Kang. Cek Salim ngampihkeun kikiriman ti Sadut. Dibawa ka dapur kalawan teu lila norojo deui bari mairan cai 2 gelas di bakian. Da puguh pamajikanana keur dinu karyaan. Wah itu Jang Salim tong ngariweukeun lah. Ngariweukeun naon Kang ukur cai goang? Aden punten atuh. Ngaleueut ge teu aya lalawuhna. Sawios lah Mang ulah ngarepotkeun. Lah teu ngarepotkeun Aden mung ulah kirang-kirang ngapunten we keur nemean sumping teh. Teu tiasa dihormat jalaran di dieu mah. Sakieu bustosna atuh Aden. Tembal Salim gek diuk kalawan pokna. Atuh Mang teh naon teh di dieu teh nyalira wae. Tuh sareng embina. Di dieu teh mung nya kitu teh tadi disebatkeun nuju kanu karyaan. Oge Mang teh ngaturkeun nuhun kalayan ngaraos binga. Pun lanceuk didamelkeun ku Aden sanaos kagungan penghasilan alit ge mayeng unggal sasi. Dibandingkeun sareng penghasilan Mang mah teu tiasa ditangtoskeun. Usaha kana ngabeca teh penghasilanana alit ukur tiasa nada teh. Sanes heureuyan tampolana apa minuju ti iseun mah.
hampir-ampiran di nol aden ngarah kangge setoran game ni seuseut-seuat sami-sami mang tuang neraka ge didamelkeun ku abdi teh teu digaji mung saukur dipasian kangge jajan jalan kasebat gaji mah da kedah ageung atuh waler Cep Hardi geus kitu majep semah jeung pribumi Jarempe siga nu geus eueuh deui obrolkeun padahal pribumi mah nyaeta Salim pangna hayang kadatangan kudu jadi kapilanceuk teh aya picarita nu penting ngancan wani pok sabab aya Cep Hardi ku dasar kitu Salim ngarasa bingung kudu di mana cumaritana moal hade rek cumarita kudu ngadon di luar mah atawa ngadon di imah batur bari semah ditinggalkeun sina cunggelik sorangan teu lila sadut ka kara nyarita tumanya ka Salim kapi adina nya jang Salim akang ka dieu teh nyumponan kana angkiran jang Salim waktu ka dieu teh harita jang Salim mun teu sirikna omat-omatan akang kudu ka dieu tur ceuk jang Salim aya kaperluan penting eta kaperluan penting teh urusan naon jang Salim na aya bada mikeuneun narek mere pigaweun lamun aya bada mikeuneun urusan naon atuh lamun rek mere pigaweun akang moal bisa narima lain akang mung digawe ngan moal hadewe ninggalkeun ieu Kang Aden lumatak akang maksakeun datang ka dieu teh kabeneran ieu akang Kang Aden bade ngalayan sepuhna tak itu jang Salim eta aya naon atuh akang dititah ka dieu teh ceuk sadut tumanya bari neuteup kana beungeut Salim atuh kapaksa ku Salim dicaritakeun da tadina mah moal waka dicaritakeun sabab aya Cep Hardi kalawan Salim pokna manawi tadina mah ku abdi teh moal waka disangemkeun jalaran biangna barudak nuju teu aya nanging insyaallah ku abdi disangemkeun ayeuna nanging kitu ge mugi ulah janten bendu sasat ku abdi diganggu satabi-tabi dipiwarang ka Bandung ka dieu manawi kieu Kang maksud abdi teh ngangkir akang teh ka hijina mah hoyong kacalikan ku akang sanes ari bade dihormat mah ku tuangeun atanepi ku leueteun atuh kaduana kamari ieu teh biangna barudak naroskeun akang nanyakeun urusan naon jang Salim sadut neuteup seukeut siga nu kaget muhun kieu Kang sangempun bojo teh Kang Salim ari Kang Ahmad geus boga pamajikan acan lamun can boga pamajikan atuh tepungkeun we jeung ngebarayana Mang Oded sabab barayana Mang Oded teh lelengohan keneh samala gadis keneh abdi mah tah ditepungkeun soten karunya we ka Kang Ahmad da moal nya tepi geus kolot teu boga we pamajikan ongko karunya ka uwa ari kitu mah Kang Ahmad geus boga pamajikan aya nu ngawulaan tur aya nu maturan uwa tak kitu Kang maksud abdi ngangkir akang ka dieu teh eta kumaha kinten-kintena akang tos aya emutan palai kagungan bojo ceuk Salim si horeng nitah datang teh mere pijodoeun ka sadut tur Salim nyebutna Ahmad da memang ngaran sadut teh sabenerna mah Ahmad ngan dilandi sadut sote ku babaturanana sabab sadut ti leuleutik sok ngabojeg jadi dilandi hewe sadut alias si Toed da ngaran asli nama Ahmad atuh Cep Hardi ku ngadenge caritaan kitu Salim rada ngabalieur bari mesem ari sadut nyeta Ahmad pokna muing daek poncenang herang teuing teh jang Salim Gusti nu Maha Agung ari panyana akang wanita ka dieu teh kaperluan naon we nu penting anak gorehel teh ngadon rek mere pijodoeun ari jang Salim muni aya ku ewoy nyaan ya jang Salim ari nurutkeun ceuk batin mah memang akang geus kabiruyungan hayang boga pamajikan sangkan aya nu ngawulaan jeung aya nu ngurus inung ngan geus boga pamajikan eta kumaha karasana ku jang Salim jeung kumaha kawajibanana hiji lalaki nu geus boga pamajikan na boga pamajikan teh atawa lamun awewe boga salaki teh cukup ku cintrong bae da teu cukup ku cintrongnya Kang Aden ceuk sadut bari ngareret ka Cep Hardi nu gawena mesem wae nya kitu atuh Dut memang teu salah caritaan teh satiap lalaki nu boga pamajikan teh teu cukup kunaon bieu teh sumun teu cekap ku cintrong teh mah sadut bari ngareret deui ka Cep Hardi tanya eta ngan keur kuring mah jadi hayang seuri sabab tebakeun kuring teu salah kapan kamari kumaha kuring nyarita ka Mang Adut ceuk kuring teh bawa-bawa dulur Mang Adut nitah ka Bandung teh rek mere pijodoeun arinya teh pan bener pisan lain nu mata geus lah ayeuna mah ya tong loba pasualan tong loba nu dipikir dar-dar ka dinya lah da kuring da moal burung didukung ku kuring sok dar-dar ka dinya jerek nong
nya Kang Aden mah tiasa we ka abdi ngajujurung mi urang enggal jerek nong. Alah mohon pirang enggal abdi gaduh ngeboncenang herang. Pamali atuh Kang Aden pamali. Pamali kumaha make aturan pamali sagala. Teu aya pamali-pamali sagala rupa lalaki boga pamajikan mah. Samalah mah ku bab agama ge dieu. Nyata dianjurkeun lalaki boga pamajikan teh awewe boga salaki dianjurkeun deui. Naon nage mun teu salah mah tanya geuri ka mama ajengan as bisi salah denge sunat cenah hukumna kitu. Sumun nu dimaksud pamali teh moal bade mayunan moal bade ngarungha sun. Moal ngarungsa saha kapan mangadut mah teu boga lanceuk lain. Sumun ari teu gaduh raka teh mamung eta we nu dimaksud ku abdi teh. Moal ngarungha Kang Aden sun. Teu maci bawahan mayunan pingpinan mah tuh moanya. Bawahan sumun tos gaduh ewoy. Ari pingpinan teh acan aduh kagungan ewoy. Ke anu ti pengker di mana Kang Aden tos kagungan ewoy. Aduh nyeme abdi gaduh nu boncenang herang. Gitulah. Lah tong sok loba komentar mangadut lah matak meakeun waktu lah. Nah, pokona mah saeutik we komentar manu ringkes ulah itu ini pira nyebutkeun mangga. Keun perkara kuring mah tong dipake pikiran, pokona mang adut heula. Eta istrina parantos kersaeun upami bade ditepangkeun jodoh sareng saderek mang, saur Cep Hardi. Naros kasalim kalayan teh. Ih, kan tenan we, atuh Aden anjeunna parantos nyebatkeun mangga. Mung hoyong ditepangkeun heula we nu mawi mang kamari ka ditu teh. Mali saur saderekna anu ngan ieu teh. Nganuhunkeun pami atoh aya manu bade miharep. Ari katami-tami saderekna nu jenengan Oded kenging disanggeukeun sosobatan sareng emang pada namangan beca. Tuh nya mangadut. Komo kitu saur emang ge istrina nu bade nampi upami aya anu bade mileuleungkeun. Nu matak jung ka ditu geura tepungan heula. Ari kitu mah ngaranyaho ka awewenakeun perkara kaperluan itu ieu mah. Kumaha kuring we sok buru-buru ka ditu lah tong hararese. Lainna rek dititah jrek nong tapi rek di ieu lah disodoran pimulyaeun dupi istrina kumaha mang bageur. Sanes bageur deui Aden malih lungu sareng kersa ngalakonan ibadah. Dibubuh rupina tegep we nya sakitu mah. Pami ngiringkeun teh mah moal isin ngiringkeun ju. Sanes mang ngabibita kangge salemur ieu mah kawilang nyong colang we lah. Henteu we disebut bentang nama teh Salim bari mesem. Tuh nya ceuk mang ge bageur lah. Ibu getol kana ibadah. Sok itu buru-buru lah tepungan jeung mang. Keun kuring nungguan di dieu. Kang Aden mah ya wae lah. Cek sadut kawas budak make pupurungkutan sagala. Para wargi anu mulia, harita sadut kawas budak make jeung pupurungkutan sagala. Lain akang buru-buru ka ditu. Kayak di mana itu mentah heula tanda kepercayaan ka dieu deui ku kuring dibere pikeun panyangcang nama. Batu mah bunga tur atoh rek dibere nu hipu-hipu teh. Ieu mah kalah akang mah. Rupa kawaskan teu teresep we kana hipu-hipu. Cek Cep Hardi bari ngiceupan ka Salim. Mangga tukang urang tepangan heula sareng abdi. Cek Salim ngajak nepungan saurang awewe nu rek direremokeun ka Sadut alias Ahmad. Jeung Salim mah aya ku saruana we jeung Kang Aden. Mamaksa we kana sok kabitaan. Eta teu galak jeung Salim. Akang mah paling sieun lamun kana sok galak-galak teh gagal gegel. Saleuheung ngegel ti hareup bari lalaunan atawa ngegel leutik teh kumaha lamun ngegelna ti tukang. Bari kanu ngajenol dina punuk tada teuing we gogoakanana akang teh aduh alah boncenang herang deh. Kumaha tuh Kang Aden? Ya, kumaha naon mareka jeung kumaha sagala. Nah teu resep kitu kanu hipu-hipu. Ih, sanes teu resep kanu hipu-hipu mung kumaha tuh ampun abdi dongkap ka ditu. Teras itu palai enggal jerek nong. Tuh ngajak terus jerek nong mah jerek nongkeun we sekalian ngadut lah. Resep geura kanu hipu-hipu mah sok ka ditu buru-buru tepungan heula bari nage lah. Nah, Kang Aden masuk memaksa wae kanu hoyong teh. Moal inieun kitu mangkaning abdi mah teu kaop ningal nu boncenang lah. Sok teras cengkat sumuhun. Cengkat teh cengkat ngadeg sumuhun gitu. Aduh, naon atuh jeung Salim jauh ke gitu. Alah, hayang kekeh teuing ngorek mere nu boncenang kanu hai-hai. Mun kumaha Kang Aden dikantunkeun heula penginten di dieu.
keun bae da moal keung moal sieun baler Cep Hardi atugas kitu mah sadut nyeta Ahmad Init jeung Salim kapi adina rek nepungan saurang awewe nu rek ditepungkeun ka sadut. Harita waktu keur lempang sadut nyarita ka Salim ulah nyebutkeun manehna cicing di daerah Cilacap. Kitu sote bisi saacana jadi kawin nyusul-nyusul ka Cilacap. Atuh Salim ngagugu kana omongan sadut nyebutkeun nya turek nyebutkeun cicing di Bandung. Da puguh ti imah Salim ka imah Oded teh teu sabara jauh ukur 10 menit geus anyog kanu dituju. Kalacat Salim jeung Ahmad alias sadut unggah kalawan uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salim menang 2 kali uluk salam. Teu lila ti jero sora awewe ngora keneh nemalan. Waalaikumsalam pokna. Barang panto dibuka horeng Ahmad alias sadut ngahuleng ngerasa kaget nu lain bobohongan. Teu sangka baris tepung jeung eulis Wiwin. Si horeng nu nemalan teh eulis Wiwin kalawan pokna. Ya Allah geuning eta Mang Sadut ka dieu. Uning ati saha abdi di dieu Mang? Atuh Salim olohok bengong sabab eulis Wiwin. Ujug-ujug apaleun ka sadut. Gusti nu Maha Agung. Ieu teh eulis Wiwin teh kitu. Cek Ahmad alias sadut bari neuteup seukeut. Sumuhun abdi teh Wiwin teh Mang piraku hilap deui ka abdi. Daek boncenang herang teh. Masyaallah. Geuning euis teh aya di dieu. Sanes ngadamal di sepuhna Aden. Muhun kapungkur mah ngadamal di sepuh Cep Hardi. Mung parantos lami liren nya ayeuna mah ngiring sareng ieu we wargi di dieu. Mangatuh linggi Mang Adut lah. Mang Salim mah ngalinggi atuh. Ike Kang Oden nuju netepan di masjid. Cek eulis Wiwin bus Salim jeung Ahmad ka jarero. Tuluy dariuk dina kursi ali eulis Wiwin ka dapur heula sabab rek nyepankeun karian. Geuning akang apal ka wargina Mang Oden natos tepang di mana? Cek Salim manehna heran. Ih, kapan ti heula akang dibawa ku Kang Aden ngalayan sepuhna. Eulis Wiwin teh nuju ngadamel di sepuhna Kang Aden. Malih Kang Aden mah hoyongeun ka eulis Wiwin teh. Duh. Nah, ieu meni asa dina dongeng jang Salim. Ari rok ditepungkeun ka akang di saha atuh? Cek Ahmad nyarita teu pati tari. Mun eta eulis Wiwin nu bade ditepangkeun ka akang. Amuing daek boncenang herang teh. Aduh. Ampun, atuh akang rek ditepungkeun jodoh ka manehna mah sarua we. Akang jeung sina dihapuk kudu jadi dunungan. Nyaan meni ewoy malah lakon teh meni asa dina dongeng. Dongeng dina ardio teh hanyaan atawa lalakon sandiwara. Hutan dunungan akang hayangeun ka eulis Wiwin. Jih, lain hayangeun deui, malah dunungan akang teu sirikna kabumbulengan ku eulis Wiwin teh. Kumaha atuh ari tos kieu Kang worosa tadina mah bade ditepungkeun jodoh ka akang. Ta ieu mah kieu we jang Salim wayahna jang Salim balik heula ka imah. Heueuh ka Kang Aden ajakan ka dieu. Bisi nanyakeun bejakeun cek akang minta dila ieu. Mun ta mandi panglamarkeun ulah dibejakeun di dieu aya eulis Wiwin nya. Oke atuh bade wangsul heula bili eulis naroskeun mah wartoskeun kumaha ku akang we lah kumaha akang we nya. Heukeun we kumaha akang dibejakeun lah. Anu tinggaleun di imah tak kitu. Temal Ahmad alias Sadut. Atuh gancang Salim ini trek nyusulan Cep Hardi. Teu lila torojol eulis Wiwin bari mairan cai 2 gelas di bakian. Dupi Mang Salim angkat ka mana Mang Adut? Tanya eulis Wiwin bari nunda cai dina meja. Ta saurna teh nu ka kantun sesepeun. Temal Ahmad alias Sadut ngabohong. Ki abdi mah ngaraos kaget Mang ngange uninga aya abdi di dieu sareng hati tiasa sareng Kang Salim. Cek eulis Wiwin bari diuk pahareup-hareup. Para wargi anu mulia, memang eulis Wiwin ngarasa kaget harita teh ku ayana Mang Sadut make jeung datang kadinya. Jeung nyaho ti saha. Atuh Mang Sadut harita tuluy nyarita. Aduh, eulis. Kang Mang teh sanes ngaraos kaget deui, malih bae ditueun ti kaget. Malih asa dina pangimpenan teh sangki bakal patepang sareng eulis di dieu. Pami disangemkeun sajelasna mah pikalucueun sareng matak pikaruaseun. Teu gugur teu angin Mang ngadon disa tepang jodoh ka eulis. Buruk Mang teh tos haget jalan tos kabiruyungan hoyong gaduh batur pasea. Sumuhun pasea di kasur manawi hihihi. Panyandeng Mang mah
nu pada ditepangkeun jodoh teh sareng nu sanes horeng sareng eulis Allah teuing daek boncenang herang sumpahna gelis bisa kumaha teuing Kang Aden benuna ka Mang ulah-ulah upami patepang teh mah sareng Kang Aden tos moal boa Mang dihapuk ku anjeunna mangkaning salira Kang Aden sakitu sesegna sakali ngahapuk teh piraku we Mang teu sapertos cicing geun cacing kapanasan kekerpekan temenan lis cek Ahmad alias Sadut bari alangah elenge dupi Mang Sadut di ditu keneh di Cilacap sang Cep Hardi anu mawi ayeuna teh Mang teh nuju di Bandung temal Ahmad ngabohong kutan di Bandung ayeuna Cep dupi Cep Hardi di mana Kang Aden mah di ditu we di kapi adik Mang aya sumuhun di ditu di Cilacap aduh mun Mang teh nuju namu di Jang Salim kitu manawi temal Ahmad kacaletot omong tos lami aya di Bandungna engal keneh nyimas dupi Cep Hardi ka urang mana ina Kang kagungan istrina eulis pamiku Mang dilalakonkeun masa ujratna rupina moal tamat setengah dinten mung bade dicanak ringkesna bae manawi sateu acana dikantunkeun ku Mang ka Bandung teh matak pikawatoseun bade ditikahkeun ku sepuhna teh Kaneng Deda teu kersa bade ditikahkeun Kaneng Juwita teu sirikna jejebris atuh ayeuna teh nyen teh setengah teu damang batin ngadamal oge kirang suhud kirang-kirang nak Mang tiasa ngabobrah mah manahna duka kumaha ulah-ulah anjeunna teras kadalon-dalon bade milarian nu diemut ku anjeunna kitu nyaan Mang mahawatos ku Kang Aden pami Mang teu hoyong ka Bandung marupina moal dikantunkeun jalan hawatos cek Ahmad alias Sadut aya ku bisa nyaritana henteu siga nu ngabohong atawa heureuy da eta nyarita bari lumengis jeung siga nu rek ceuri disangki ku abdi matos nikah deui Kaneng Dedah tanapi Kaneng Juwita eta saur Mang Sadut nyepatkeun Cep Hardi bade milarian nu diemutan ku anjeunna teh saha Mang eulis Wiwin talete tur neuteup kana beungeut Ahmad sumuhun maksana wan milarian eulis jan kamari ieu aya serat ti ibuna ti Kang Mun ibuna Kang Aden ngawartoskeun eulis parantos liren ngadamel kalayan tos ngalih nyaan Mang mahawatos lis ku Kang Aden sok ingis katetrasan we teu damang batin padahal terang-terang eulis bade ngalih mah atos we ngiring ka Kang Aden panginten Kang Aden moal kaganggu batina jalan Kang Aden sakitu nyaheunana ka eulis panginten ku eulis ge karaos ka nyaahna Kang Aden cacakan teu acan nikah komo pamitos nikah malanggung ti kitu nyaheunana ka eulis na eulis teu hawatos kitu pami Kang Aden entengna teu damang batin abotna luas kana diri da sok aya bo istri bo pamegat upami kagungan cita-cita atanapi harapan teu laksana sangep Mang teh mah sumuhun di mana eulis patepang sareng Kang Aden tos we kersa ditikah ku anjeunna komo kitu ku eulis tos karaos ka nyaahna sareng leres-leres anjeunna aya harapan ka eulis pami Mang janten eulis seug dipikahoyong ku Kang Aden tos moal ngemut 2 kali Mang manyaan moal ngareret ka sisi kagigir cek Ahmad nada nama ngalalemu ka eulis Wiwin dipalar daek dikawin ku Cep Hardi Mang Adut numutkeun eusi batin mah abdi ge ridho dipiharep ku Cep Hardi komo kitu kanyaah ti anjeunna tos karaos ku abdi mung abdi inggis ibu ramana teu rujukeun kagungan mantu ka abdi jaran kaayaan abdi batan sakieu panginten ku Mang Adut ge tos kauningan nasib abdi numawi abdi liren ngadamal di sepuhna nyaeta kitu we ngajagi pisaureun kalayan supados Cep Hardi janten nikahna Kaneng Dedah atanapi Kaneng Juwita eta pangemut eulis kumaha upami diparengkeun teh patepang deui sareng Kang Aden lajeng Kang Aden keukeuh palai silih simeuh ku kadeudeuh silih siram ku kanyaah sareng eulis bade ditampi cek Ahmad ngajojoan kana pamadegan eulis Wiwin duka tu Mang Adut temal eulis Wiwin ukur bisa nyebutkeun duka ulah duka tulis ari duka mah teu puguh hartosna sangep Mang mah tos we tampi lah kadar eta ibu ramana Kang Aden teu ngarujukan sawiosna jalan tos kapalai putrana kagungan bojo ka eulis piraku sepuhna Kang Aden teu ngartos kana perkawis jodoh pati bagja cilaka sanes jalmi nu nangtoskeun nanging Allah taala nu nangtoskeun nya upami anjeunna leres-leres mah moal ngaraos kaduhung kagungan bojo ka abdi kalayan anjeunna tanggal waler janten ibu ramana mun kanu janten ibu ramana nya abdi ge rupina moal sawios-wios atuh Mang
tangtos abdi ge nampi tapi abdi mah paur da tangtos we anjeunna ke di benduan ku Ibu Ramana sedang Ibu Rama teh pamitos bendu komo upami parantos nyebatkeun hiji kecap anu matak mah tangtos we matak repot ka Cep Hardi na kapayuna tah kitu abdi mah daripada abdi ngaranggep ka Cep Hardi teras Cep Hardi di benduan ku Ibu Ramana sawios abdi mah mending kieu we lalagasan ceuk Elis Wiwin Baramitra. Harita sadut nanya deui. Kumaha upami Kang Aden tanggal waler ka Ibu Ramana? Nya upami anjeunna leres-leres mah moal ngaraos kaduhung. Tah kitu atuh Luis, eta mah disebut istri sajati. Ulah nampi kana pangasih, ulah nolak kana anugerah tinu Maha Kawasa. Pami eulis kerasa dipigarwa ku Kang Aden nawiskeun eulis luhur harkatna. Ulah ngemutkeun kieu, da abdi mah jalmi teu kagaduh, jalmi hina. Piraku jalmi nu luhur harkatna tanapi nu beunghar kerasa kanu nasibna hanap. Teu aya lepatna, teu aya laranganana. Atawa pokona mah ceuk agama ge tahapan hanap kagungan jodoh kanu beunghar. Mali aya saena nawiskeun sae darajatna. Nanu nikah teh kedah anu pada-pada beunghar wae kitu. Atanapi nu miskin kedah kanu miskin deui. Upami di pihak istri nah kagungan caroge teh kedah kanu anom wae atanapi kanu jajaka keneh bae. Ari kanu tos sepuh mah teu kenging bireh waosna bersih. Mun dimaksa tos sepuh teh waosna bersih teh sanes bersih bodas sareng ngosok waos wae nanging lemong teu aya waosan. Sok aya gadis keneh kaungan caroge kanu tos sepuh. Boh pamegeh tos sepuh boh istri. Aya istri nu tos bade inin-inin kaungan caroge kajajaka keneh. Teu matak janten hatu ieu. Teu diharamkeun atanapi teu matak janten batal. Hina mana nikah kanu tos sepuh sareng nikah kumpul kebo. Kapan hina keneh kumpul kebo sanes? Ari tos ditakdirkeun mah kudu Maha Kawasa teu tiasa majar kumaha Lis. Da teu aya nu nyebutkeun kaduhung abdi gaduh salaki kanu tos sepuh. Pemimang adu tangtos pari kaduhung tos bujang gaduh istri kanu inin-inin. Sumun sanes ka gadis keneh oge kaduhung. Mun kaduhung teh mah adut mah kaduhung sanes dikapungkur. Terang-terang gaduh istri meni ewoi malah teu dikapungkur. Panyanten teh teu ewoi. Atuh istri oge teu aya lepatna bade nyebatkeun kaduhung ge gaduh caroge. Kanu parantos ieu naon teh kanu sepuh atanapi kasebat aki-aki danten kitu. Mung kaduhungna teh kedah kaduhung teu dikapungkur we panyanten teh teu boncenang herang. Ayuh muni ewoi teh. Cek Ahmad alias Sadut abong kena geus tuman kana ngalohong atawa banyol. Komo jeung geus wanoh mah. Atuh Elis Wiwin kontan marah mai samalah make nyeleukeut tur dina kagelisan mah teu robah. Najan ku kiwari rada prihatin ge tetep geulis keneh masih keneh ewoi. Waktosna seep.